Para bapak rahimakumullah, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah urang tiasa neraskeun deui dina wengi Salasa urang ngaguar, urang ngeureuyeuh nikreuh, urang sangharepkeun deui batin urang hate urang ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lamun jalma geus bisa nyangharepkeun atina batina ka Allah Subhanahu wa taala. Sanajan naon anu aya di hareupeunana teu Allahna bakal katingali. Lamun geus katingali Allahna di mana wae urang nyangharep, eta teh bakal leuwih ngahampangkeun kana kahirupan urang teh. Lamun dina hiji kawajiban, lamun geus katingali Allahna, urang geus moal loba teuing tatanya jeung moal loba teuing komentar. Ah da batur ge henteu. Ah kajen teuing batur henteu, kuring mah eudeuh we gitu. Da karna Allah teh ya. Ah teu na saeutikan anu ieuna oge nu ngilunana ge ah keun wae kajen teuing saeutikan. Mata kleres pisan dina salat urang geuningan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Upami kurang dilenyepan eta teh sanes ngan saukur aosan wungkul, tapi sebuah praktek anu tos kedah ngadarah daging dina kahirupan urang. Sing jadi keyakinan ka mana wae urang lumaku sing tiasa nyangharepkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika meunang pudunan Allah, meunang tanjakan dina kahirupan tanjakan anu Allah, meunang pengkolan dina kahirupan pengkolan anu Allah. Jadi geus katingali Allah Subhanahu wa taala. Eta lamun tos tiasa kitu bakal hampang urang dina amal ibadah. Moal naroskeun da batur ge henteu, moal kahalangan kupeda hujan, moal kahalangan kupeda aya anu ngomongkeun, ah pokona fokus gitu. Matak dina salat disimpen di antawis awasan-awasan anu tipayun ku urang diaoskeun. Para bapak rahimakumullah wal jamaah, urang cobi deui ngagular gilir hanca urang dina ieu kasempetan urang nincak deui kana guaran fikih. Urang parantos tuntas, anggap tuntas we lah kitu nya ngabahas ngeunaan hal-hal nu berkaitan sareng wudu. Nu paling terakhir dina fikih wudu teh urang ngabahas nyaeta kondisi-kondisi anu urang teh dituntut pisan keur wudu. Ari wajib henteu. Pan aslina mah nu namina wudu teh perkara ibadah anu henteu nungguan salat eta. Aslina mah kitu. Ngan pedah lamun rek salat mah pan jadi syarat kudu suci teh tina hadas leutik hadas badan. Ngan aslina contoh ti Kangjeng Rasul karebet anu janten rujukannya ta hadis anu aya kaitan sareng kehidupan Bilal bin Rabah. Sahabat Kangjeng Rasul anu mulia anu aya di garda terdepan dina ngabela Kangjeng Rasul, anjeunna mantan hamba sahaya. Tapi kaistimewaanna teh naon? Anjeunna teh ku Kangjeng Rasul disebatkeun ditaros kieu dina hadisna teh. Hei Bilal, anjeun gaduh amalan naon? Nebikeun ka ku kuring ka kuping tarompah anjeun tos aya di surga. Ya Rasulullah, peribados teu gaduhna naon? Teu aya nu spesial ti diri abdi. Ngan teu ngaleuleungit abdi teh sok biasa kieu ya Rasulullah, kumaha atuh cing sok geura caritakeun. Abdi teh toleh upami batal wudu saenggalna abdi teh wudu deui. Nalika batal wudu deui, nalika batal wudu deui. Sareng setiap entos wudu abdi teh sok biasa salat 2 rakaat. Ku para ulama dirincikeun we disebutna janten salat syukril wudu. Jadi naon faedahna? Jalma anu ngabiasakeun kana wudu, ngadawamkeun kana wudu, mudah-mudahan sapertoskeun Bilal bin Rabah, naon sendal capitna tos ka kuping di surga gitu. Jadi tos dipangsurpaikeun gitu. Ngan dina ieu kasempatan mah urang nyandak tema anu enggal para bapak. Urang cobi ngaguar hal-hal anu berkaitan sareng masjid gitu. Utamina mangke spesifikna dina adab-adaban masjid. Ati kawit urang lebat ka masjid sareng urang kaluar kedah kumaha sikap urang gitu.
sabab bangunan anu dinisbatkeun dina namina ka Allah ya masjid gitu, buyut Allah, baitullah. Adzinallahu an turfa'a fi buyutin, adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmu fi buyutin dina pirang-pirang bumi. Maksudna teh para ulama ahli tafsir menafsiran eta teh masjid. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid nyata dipiwarang ku Allah pikeun disebat nama Allah dikira teh. Sabab saksi sejarah jadi saksi nunamina tersebarna agama Islam eta teh dimulai di masjid. Sabab kahirupan umat Islam khususna tiasa tersusun rapih eta teh sagala urusanana dimulai di masjid. Agama ieu lahir di masjid. Nepikeun ka urang terang dina sejarah masjid anu pangpayuna ku Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun nyaeta Masjid Quba. Dina perjalanan hijrah ka Madinah Rasulullah kantos teh dilalui teh beberapa hari teh Pak. Jadi hijrah Kangjeng Rasul teh sanes hijrah anu sakali jadi. Jadi sanes hijrah ayeuna angkat sonten dugi henteu kitu. Tapi eta teh dina sejarah aya riwayat anu nguningakeun dugikeun ka 8 dinten 8 wengi perjalanan diselangan heula ku di Gua Sur teh. Di Gua Sur ari Gua Hiro mah tempat lungsur wahyu, ari Gua Sur mah gua anu ku Kangjeng Rasul diangge sembunyi dina waktu hijrah ti Makkah ka Madinah. 2 dinten 2 wengi di dinya teh dina sapalih riwayat mah di Gua Sur teh. Sanes sajam 2 jam kudu nyumput 2 dinten 2 wengi di Gua Sur. Dina gua anu ya lamun urang ngalebetkeun awak kitu tah katingali ieu na teh kitu. Tembok naon nya gitu sapaseun awak. Syariatna lamun Allah teu nakdirkeun aya lamat lancah teh ya geuningan dirinya teh. Duka teh. Ngantos kitu skenario Allah Subhanahu wa taala. Nakdirkeun lancah geuningan jadi ngadamel sayangna nepikeun ka jalma anu mudag teh harita. Gitu. Surokoh teh. Boga pikir kieu, oh lamun piraku Muhammad ka dieu. Sabab naon? Iya lamat lancah anu masih kana beuteuh. Gitu. Amatak teu kudu ditayang ari urang ini teh we gitu. Matak dugikeun ka ayeuna Bapak gitu. Aya anjuran urang teh sing boga sopan santun ka lancah teh gitu. Ageng jasana. Parantos jadi jalan kasalamatan jungjunan urang lancah teh. Matak aya lancah mah ulah dipaehan. Kumaha cenah ngaganggu di bumi. Lamun teh mah urang butuh nyingkahkeun kana alamat lancah jeung lancahna di bumi, niatna minimal sing sae. Ulah niat ngadoliman. Naon? Heuh urang mah ieu mah niat nyokot hak urang we gitu. Naon hak urang? Heuh kenyamanan, kebersihan di rumah teh pan hak urang gitu. Hampura we ari maehan mah moal gitu. Ngan hampura rek disapukeun sayang lancahna, alamat lancahna. Geus disapukeun mah karap rek nyan sayang di mana gitu. Nyan lamat di mana wae. Nah, aya Masjid Quba. Nah, maksudna teh tos beres di Gua Sur berjalan sampai di Quba gitu. Kalabat di masjid eta. Dina sapalih riwayat gitu. Ngawitan naon Jumatan gitu. Tah terus dugi ka Madinah namanya ngabangun Masjid Nabawi. Jadi masjid penupang pertama dibangun dina agama Islam ku Kangjeng Rasul nyata Masjid Quba. Bangunanana sangat sederhana, heuh pan saaya aya atuh. Teu aya donatur boro-boro donatur jadi di perjalanan gitu. Saaya aya gitu. Tah dina perkembangan sejarah napa ieu? Tah saantos dibangun Masjid Quba eta teh di satu sisi gitu. Aya sakelompok musyrikin anu benci karena agama Islam maka nyieun masjid tandingan disebutna Masjid Diror.
Jadi dina sejarah umat Islam ieu dicatat pernah aya sebuah situasi nyata aya masjid anu didirikan tapi dasarna teh rek ngaruksak umat Islam namina masjid Diror. Sa anu memprakarsayina nya beta we Abu Jahal CS, Abdullah bin Ubay CS. Naon maksudna? Supaya umat Islam terpecah belah. Matak dina Al-Qur'an ditegaskan para bapak sedayana anu paling pokok ngabangun masjid niatna teh kudu kumaha? La masjidun ussisa ala taqwa wala takum fihi abadan gitu le li masjidin ussisa ala taqwa. Maksudna teh sing ussisa ala taqwa. Masjid didirikan karena untuk katakwaan. Sabab pada praktekna sanes hal anu mustahil. Aya anu ngabangun masjid tapi henteu sepenuhna karena katakwaan, karena kepentingan politik, karena kepentingan pamor, karena kepentingan kedudukan strata sosial di masyarakat atau kadang-kadang tanpa orang sadari ya jadi membuat masyarakat berkotak-kotak terkelompok-kelompok gitu. Sanes orang naon memponis kana masjid anu aya mungkin teh gitu. Ya mah orang lalajo tina kapungkur zaman Kangjeng Rasul. Ternyata aya masjid anu dibangun maksudna lain karena takwa, tapi untuk memecah belah. Ketika disebutkan masjid berarti kan tempat sujud gitu, hartosna gitu. Sanajan secara bahasa anu langkung pas kana tata bahasa mah masjid ya Pak. Masjadun. Lamun dina ilmu nahwu namina teh isim makan maf'alun ya bali. Dina sorob ilmu tasrif namina teh nu langkung pas mah masjadun, maf'alun mif'alun. Teu aya masjidun masjadun. Kan namina ke mukhaliful qiyas dunal istiqmal sebetna teh. Nyulayaan kana kiasan tapi teu nyulayaan dina pemakaian. Telepak gitu. Oke, aya fenomena kan berlomba-lomba ngadamel masjid. Sareng pas saya gitu tanpa walaupun tidak langsung bersifat musabaqah secara diumumkan gitu. Tapi kan eta teh fenomena eta teh hanya kurang karaos. Padahal di antawis cirina kiamah diuningakeun nyata zuhrupal masajid. Masjid semakin megah, semakin mentereng dengan segala fasilitasnya, tapi ternyata tidak diimbangi dengan kemakmuran di dalamnya. Maka eta teh min asrati saat di antawis ciri kiamah beuki caket. Malahan seueur ulama anu nguningakeun kaasup kana bab naon namina teh mubadir. Termasuk kana bab mubadir pamubadiran nalika masjid dibangun kalayan anggaran anu ageung tapi tidak sebanding sareng kemakmuran di lebetna teu aya jamaahna gitu. Mubadir. Di urang kan memang henteu sapertoskeun di kota anu memang aya takmir, aya marbotnya Pak. Sanes marbot. Nah cenah marbot teh naon? Marbut asalna mah. Hartosna teh anu terikat, nu diikatkeun ka masjid, dibona teh marbut gitu. Jadi we marbot namina teh. Pan eta mah nya aya nya dina tata cara pengelolaanna aya anggaran gitu kan. Supaya tinggal di dinya, standby di dinya, setiap waktu adan di dinya gitu. Adan gitu. Nya pokona mah sagala rupi pan di urang mah tebih gitu ka kitu teh. Sabab memang posisinya orang pan di daerah anu nya sapertoskeun ieu. Matak carana teh urang swadaya we gitu. Padaek-daek. Cilih selangan. Ulah nepikeun ka sabaraha waktu teh adan gitu. Gitu. Nya matak urang niat ka masjid teh minimal minimal hawatos gitu. Rumah Allah teh aya nu adan-adan acan minimal gitu. Pan teu aya batur teh tadi teh ya gitu. Ulah ningali teu aya baturna. Pokona mah urang mereka memberikan imah Allah we gitu. Kajian ting rek aya rek rek sakedik rek seueuran pokona mah nya aya we. Rek ngaitkeun diri ka bumi Allah, ka rumah Allah. Mudah-mudahan kabawakeun jadi jalmi anu takwa gitu.
Da pirah kudu dijadwal mah nya urang teh nya. Dan nu atas-atas oge jadwal-jadwal gitu. Pelaksanaanna mah nya kitu we gitu. Sadayana urang teh bagian gitu. Berarti urang teh kedah nyamut bagian gitu. Kumaha supados henteu parem teuing pangieuteun gitu. Tadi teh pandi urang teh aya marapot anu netep. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang candak we secara singkatna heula bab adab-adaban ka masjid urang dimulai tina proses urang bade ka masjid. Ad-du'a'u asna'a dihabi ilal masjid. Sateu acan urang ka masjid atawa urang di perjalanan menuju ka masjid. Aya doa anu ku urang kedah didawamkeun, diawaskeun. Doana teh nyaeta Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ieu teh doa teh dina majmu aya doa nyuhunkeun keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan sagala tina kararapat eta. Kecerdasan gitu. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Da ieu teh bahasana mah kitu-kitu keneh. Jadi lamun urang tiasa ngabayangkeun heula susunan ieuna kalimatna teh hafal ieu teh. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Itu heula. Ya Allah jadikeun dina hati abdi cahaya, dina lisan abdi cahaya, dina pangdangu abdi cahaya, dina paningal abdi cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran gitu. Nah eta cenah sing ieu eta teh tina hadis dicandakna. Matak ieu kalebetkeun doa anu maksura. Doa-doa maksura teh doa anu kawarid langsung kalimat nanti Kangjeng Rasul. Nalika urang ngamalkeun kana doa-doa anu maksura selain urang dikir ngadoa ku hartosna nu terkandung dina eta doa oge urang teh turut ngalaksanakeun naon anu ku Rasul dipidamel. Perjalanan ke masjid. Anu kadua, al-masyu ila sholati bi sakinatin wa waqar. Upami urang angkat ke masjid ulah sok rurusuhan. Cenah kitu, Pak. Hadisna aya idza uqimatis shalat fala ta'tu hawa antum tas'aun wa tu hawa antum tamsuna wa alaikumus sakinah. Itu nalika diadegeun salat atawa nalika qomat berkumandang di masjid urang di perjalanan keneh henteu jadi kewajiban urang kudu rurusuhan sampikeun kalumpat gitu. Tenang we gitu. Tapi lain hartina tenang teh tenang urang cicing heula diuk heula. Maksudna teh urang leumpang biasa wae. Naon maksudna urang teh? Sabab urang ulah rurusuhan. Engketa biasana lamun jalama dangkapna rurusuhan kitu di masjid komo lamun ti lebak mah pananjang teh belumpa. Ka dieu teh haheho. Ka dieu teh haheho. Takbir teh bari jeung wah. Naon? Napasna geus teu beraturan. Jadi tenang wae. Di antawis adab-adaban. Tapi kondisional ongko ieu teh nalika ayeuna urang keur ngudag ieu mah ya ngudag salat arba'in bisa geunana. Naon salat arba'in teh? Salat arba'in teh hiji program anu ku Kangjeng Rasul diparentahkeun, Pak. Salat berjamaah salami 40 dinten henteu terputus nyambung bari dina kondisi mendakan takbiratul ihramna si imam nu kahiji nya takbiratul ihram gitu. 40 dinten coba sakali waktu semua orang teh merakatkeun 40 dinten eta. Salat berjamaah teu liren-liren, teu putus-putus 40 dinten bari tiasa nuturkeun takbiratul ihramna si imam. Lamun tos tiasa kitu maka dawuh Kangjeng Rasul balasanana bakal dibere kabebasan. Kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Bakal dicatatkeun keur manehanana nyaeta dua kebebasan. Kebebasan tina
kamunafikan sareng kebebasan tina seuneu neraka. Salat arba'in 40 dinten berturut-turut berjamaah bari kabujeng rakaat pertama. Jadi henteu masbuk. Urang mah kayak bujeng-bujeng arba'in gitu. Sadinten salat berjamaah oge seueur teu berjamaahna gitu mah. Urang rumaos we lah gitu. Lima waktu sadinten teh seueur teu berjamaahna. Dan nu biasa berjamaah nama eta we magrib sareng isya. Subuh lamun teu kaberangan. Lohor mah nah. Asar gitu teh ya. Jadi kamakmuran ieu masjid teh kadang urang teh sok ngemut ieu teh bener gitu urang teh geus makmur masjid teh gitu. Nah, itu. Salat arba'in. Maksudna jalmi anu salat arba'in pan ngudag eta gitu. Kedah ulah tinggalin sanajan sarakaat berarti rada rurusuhan gitu wios eta gitu. Berejem neketang nalika urang ayeuna rurusuhan oge sempat makruh terugikeun ka haram gitu. Salajengna addu'a ingda dukhulil masjid wa ingdal khuruj aya doa khusus nalika lebet ka masjid sareng kaluar. Nalika lebat ka masjid doa teh nyaeta Allahumma ftahli abwaaba rahmatik pendek. Ulah dugikeun ka kalangkung setiap lebat ka masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik sakitu. Lebat ka masjid teh. Abi cenah da lebat ka masjid na lain rek salat, rek nyokot barang nu tinggalin di masjid, sanajan rek gitu. Aoskeun setiap lebat ka masjid atau rek sekedar ngalangkung wungkul sanajan sekedar ngalangkung aoskeun Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kaluarna mah nyaeta Allahumma inni as'aluka min fadlik atanapi tadi nu tadi digentos rahmatik jadi fadlik. Kalubatna mah Allahumma ftahli abwaaba rahmati kaluarna Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Atanapi kaluarna teh kieu ba'di robih sakedik Allahumma inni as'aluka min fadlik. Intina mah kieu nalika lebet nyuhunkeun rahmat Allah, nalika kaluar nyuhunkeun fadol Allah. Naon fadol teh kautamian Allah, kaistimewaan ti Allah. Ai rahmat mah naon kanyaah ti Allah. Ari sampeanana tidak secara khusus banyak, cuman ieu dikaitkeun ka zaman. Maksudna teh kieu lebat ka tempat anu sae gitu maka apa sampean anu katutu. Ninggalkeun tempat anu sae nya ieu naon nu kenca gitu. Hal-hal anu terkesan sepele tapi eta teh aya nilaina gitu. Aya nilaina di sisi Allah jadi amal saleh. Tanu kitu nu matak ngabeungharkeun kana amal saleh urang. Gitu. Da ngandalkeun amal anu wajib mah teu aya jaminan ieu teh. Urang ge rumaos kitu nya. Salat syarat rukunna bari jeung urang teh seueur nu hilapna deh kitu. Eta pentingna amal sunnah teh kitu. Keur nambalan kana perkara-perkara anu wajib tina ibadah urang. Salajengna yustahabu adau tahiyatul masjid ingda dukul. Setiap lebat ka masjid disunahkeun pikeun salat tahiyatul masjid. Masjid nu mana wae. Da abdi mah lain rek salat sanajan lain rek salat. Tadi teh rek nyokot barang anu tinggalin di masjid sanajan rek nyokot barang anu tinggalin di masjid. Lebat ka masjid disunahkeun tahiyatul masjid. Kumaha salat tahiyatul masjid teh? Nya salat biasa we niatna kumaha nu penting mah di nu hate niatna lamun rek diucapkeun kumaha nya usul sunnah tahiyatul masjid we rakaataini lillahi taala kajaba di Masjidil Haram eta mah disunahkeun tawaf begitu sumping tawaf kudum teh tahiyatul masjid.
Ari tahiyatul terminal aya henteu eta. Tahiyatul terminal masuk anu naroskeun ya. Tuh. Atuh cenah esok aya nu salat ulah wae goreng sangka. Bisi lain keur salat tahiyatullah. Mesti buat keur salat tobat gitu nya. Buat keur salat hajat. Buat keur ngadoan salat nu gitu. Keur ngadoan salat sunat. Aya hal anu penting deh Pak. Bab qada aya dina bab salat sunah. Jadi setiap salat sunah ge eta teh plus aya pasunahan qadana. Qada tina salat wajib hukumna wajib, qada tina salat sunat hukumna sunnah. Jadi lamun aya urang misalkeun aya kalangkung bengi henteu salat tahajud, teu naon sok tahajud sabada salat lohor. Niatna qada. Aduh tadi teh henteu duha ieu hilap, urang qadaan dina waktu asar. Waktu asar salat duha, teu naon ngodoan. Hukumna sunnah. Henteu bade qobla bade sawios ari ngodoan. Anu haram mah nyata nu dimaksud teh salat mutlak teh Pak. Salat mutlak sareng salat anu ngagaduhan sababna ti payun. Sapertoskeun salat ti pangkar sababna nyata salat hajat. Salat tobat. Nah salat hajat berarti disebatkeun salat anu sababna ti pangkar. Kan salat heula, geus salat aya kahoyong gitu supaya terjadi di masa depan. Gitu. Jadi nu dimaksud anu lima teh apa? Salat nu lima nu haram teh waktosna sabada subuh, nalika panon poe bijil, terus nalika panon poe aya di luhureun ubun-ubun urang menjelang waktu lohor, terus sabada asar, terus nalika panon poe suruh. Eta teh teu meunang salat sareng teu meunang nguburkeun teh dirinya teh Pak. Ngurabkeun nguburkeun gitu. Eta. Tanu dimaksud salat teh nyata salat mutlak, salat sareng salat anu anu sababna teh paneuri. Salatna teh pan aya salat teh aya salat anu sababna teh ti heula. Sababna ti heula. Terus timbul pasunahan salat. Naon eta? Salat tahiyatul masjid teh diantawisna teh. Karena urang ka masjid heula, maka timbul pasunahan. Jadi weh kudu salat sunah tahiyatul masjid. Jadi sababna ti heula. Aya salat sunah anu sababna teh nyarengan kana salatna. Nalika sabab eta terjadi, urang teh disunahkeun salat. Salat naon? Contona salat khusuf sareng salat kusuf gerhana teh. Salat gerhana bulan atau gerhana bentang deh panan poe gerhana matahari, maka pasunahan salatna teh nalika gerhana eta terjadi ketika berlangsung, maka sababna teh anu menyertai salatna. Dan anu katilu nyata sabab salat sunnah anu sababna teh paneuri terjadina salatna heula. Naon contohna teh? Salat hajat, salat heula. Sababna naon? Kahayang teh ya gitu. Mudah-mudahan terlaksana. Jadi simpel nama anu dimaksud ulah salat bahkan haram para ulama nyebatkeunna dina 5 waktu anu eta sabab anu dimaksud salat teh nyaeta salat mutlak sareng salat anu sababna paneuri, salat sunnah anu sababna paneuri. Sunnah hayat sareng sunnah abad ieu mah pengelompokan dina pasunahan salat. Contoh sapertoskeun dina salat aya sunnah ngangkat panangan. Maka eta lebetna sunnah hayat. Naon sunnah hayat teh? Nalika dikantunkeun henteu disunnahkeun sujud sahwi. Jadi sawios gitu. Nya ngangkat panangan, Pak. Jadi ngangkat panangan ieu teh hukumna sunnah. Sanajan henteu ngangkat oge salat masih keneh sah. Malahan dina madhab Hanafi mah sama sekali teu ngangkat. Kieu we salat. Gelempeng Allahu akbar. Gitu. Kumaha bade ngangkat panangan? Ngangkat panangan tata carana teh. Panangan teh dina hadis bahasana sajajar sareng naon tak-tak atanapi sareng cepil.
Jadi aya anu kieu berarti nyanak patokan sajajar sareng cepil, aya anu kieu sajajar sareng takta. Jadi carana kieu atawa kieu anu aya contohna gitu tah. Anu aya goresanana gitu. Jadi orang upami bade ngangkat maka candakna nu kieu atawa kieu gitu. Ulah ditambahan kayak gitu. Gitu. Hadwa mangkabiki bayi atau hadwa udunai bahasa hadisna gitu. Ngangkat panangan sejajar malebahan karena dua cepil atau dua ieu tak ieu atawa kieu. Bade tapi teu ngangkat oge hukumna sunah. Ari sunah abad mah sunat anu nalika dikantunkeun urang kedah sujud disunahkeun sujud sahwi. Contohna naon? Tahiyat awal, tasahud awal. Hukumna sunnah. Senajan urang teu tahiyat awal, salat teu batal. Terus na upami ayeuna urang rakaat kadua. Rakaat kadua teh urang teh kalah kedahna kan tahiyat awal, terus kalah kacengkat. Urang teh emut. Urang sing emut kana posisi urang. Upami urang teh masih kena caket kana calik, maka calik. Ngan upama tos caket kana ngadeg wae eta teh Pak. Ngadeg wae. Langkung utami kitu. Rasulullah dina hadis kitu nyontohna. Nya rakaat kadua nu kadahna urang tahiyat awal, ieu teh urang teh kalah kabade ngadeg. Tah posisi urang teh na posisi tanggung ya. Lamun caketna kana calik. Lamun caketna kana ngadeg. Tah tasahud awal anu ieu teh engke digentosan ku sujud sahwi. Ialah pelaksanaanana satu acan salam. Kumaha cenah upami kalah kahilap satu acan salam ge henteu sujud sahwi. Salam, kalah ka salam, assalamualaikum. Aduh teu acan sujud sahwi ya kumaha. Maka pasunahan teu berakhir di dinya, tetep disunahkeun sujud sahwi sabada salam. Ngan pada aya perbentenan teh sarana Pak. Kumaha perbentenanna? Upami dina lebat salat mah kantun sujud sahwi dua sujudnya dua apanya kantunnya sujud langsung salam. Upami saantos salam dina salat fardu heula caritana teh hilap teh maka pasunahanna teh ditambihan ku takbiratul ihram. Yang tegawan dina salat fardu teh iya assalamualaikum aduh teu sujud sahwi tadi teh gitu. Maka sujud sahwi Allahu akbar sujud subhanaman lain ulai gitu. Ayat duduk di antara dua sujud. Terus sujud sakali deui subhanaman lain ulai salam gitu. Upami di luar salat. Perbentenan sujud sahwi antawis di dalam sareng di luar salat. Upami di luar salat mah aya takbiratul ihram. Jadi memang perlu pembahasan khusus tilu sujud Pak anu sangat melekat dina syariat Islam dina ajaran agama urang. Sujud sahwi, sujud tilawah, sareng sujud syukur. Terutama seueur masih keneh katinggal sujud syukur anu kaluar tina aturan syariat. Henteu sesuai sareng tata cara syariat. Jadi asal menang juga langsung ngagolkeun langsung sujud syukur selebrasi gitu. Diumumkan sebagai juara langsung sujud. Duka menyang hareup ka mana? Duka gaduh wudu atawa henteu? Soalna sujud anu tilu ieu setingkat sareng salat. Maksudna teh syarat sareng rukunna, syaratna utamina mah eta teh sami sareng salat. Kadah madhab kiblatna, kadah suci tina dua hadasna. Dina sujud nu tilu eta. Mau palingnya dianggap sebagai ekspresi wungkul gitu. Ngan ulah nganggap eta sebagai sujud syukur gitu. Lamun teh mah urang bade sujud syukur henteu kitu carana. Engke we milarian masjid. Ngan lamun teh mah urang hoyong sujud syukur tapi teu acan mampu da teu gaduh wudu teu madhab kiblat minimal awaskeun ieu teh tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
tak eta heula we gitu. Serta acan tiasa sujud syukur teh. Batasan tahiyat awal nya batasan tahiyat awal pasunahanana teh dugikeun ka sholawat ka Kangjeng Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad sakitu. Henteu wa ala ali Muhammadna henteu teu kalebetkeun teh. Jadi sholawat ka Kangjeng Rasulna. Allahumma sholli ala Muhammad sakitu. Pasunahanana teh. Tos kitu mah ngacengkat we gitu. Mohon. Mohon gitu Pak janten mohon. Jadi eta teh nerapkeun kana kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan henteu robah ku karaguan. Jadi orang teh matak nyandak bilangan anu pangsakadik teh dianggap eta anu lebih yakin maksudna teh kieu. Lah dina nyalahanna ge lah dicanak nu pangsakedikna heuh dina kurangna heuh kantun nambihan. Maksudna teh daripada ayeuna nyandak opat misalkanna ragu antawis 3 sareng opat dicanak opat kumaha lamun kenyataanna 3 gitu. Gitu. Tapi lamun dicandakna 3 gitu. Lamun teh mah ayeuna dina buktina opat berarti kan katambahan intina mah lebih aman eta gitu. Lebih aman sedang lebih yakin kakurangan pasti bakal kasampeun gitu. Kaidah al yakin la yuzalu bisa. Sakitu samantoisem para bapak da parantos adan tuh nya ke urang lajengkeun dina kesempatan anu sanes bab pikir urang. Mudah-mudahan aya manfaatna. Urang tutup kalayan doa sapu jagat sareng kibaratul majlis sasarangan.